hirup manusia tara lepas tina masalah salah jeung nabah omen teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana leres bisa mun urang kumaha cenah bah hayang lepas masalah cenah kumaha hikmah Gusti nu jadi rumusna hikmah Gusti salawasna janten rumusna atanapi bongbolonganana atanapi solusina. Para wargi rumasa di mana we ayana pendak deui di episode rumasa patali sareng anu bade engke diguar digunem caturkeun nyaeta hirup teh ulah jahat. Margi naon? Pamiarsa sadaya yen geuning aya paribasa naon nu dipelak eta anu bakal dipanen. Hartosna naon anu dipigawe ayeuna bakal engke dipetik hasilna. Melak cabe moal jadi bonteng, melak hade moal jadi goreng. Kumargi kitu hayu urang dangukeun ieu. Langkungan kidung teh Bah Omen. Dina piriganon ieu Bah? pirigan kidung Mangga. Bah Omen ku di sarengan suling ku Abah Budi sareng Abah Willy dina kacapi indung. Prung ah. kidung dicanak tina Jabur pasal 1 ayat ka-4 dugikeun ka 8 Ulah jahat. sabalikna jalma jahat kaayana ge jiga huut katiup angin jalma jahat ku Allah tangtu dihukum jeung dipisahkeun ti umatna jalma bener diraksa jeung dijaga jeung dijaga ku pangeran sabalikna jalma jahat nuju kana kamusnahan sakitu dihurup pangeran lenyepaneun urang sadaya. Ulah jahat. Sabalikna jelema jahat kayaanana jeung huut katiup angin. Jalma jahat ku Allah tantu dihukum jeung dipisahkeun ti umatna. Jalma bener diraksa jeung dijaga ku pangeran. Sabalikna jalma jahat mah nuju kana kamusnaan. Puji Gusti luar biasa ieu Bah Kusoy. Urang masih di Jabur 1 anu lebet kana ayat nu ka-4 sareng anu ka-5. Kamari tos diguar yen naon rupi nu dipedamel ku Gusti Allah mah geuning ka mana ku anjeunna. Sae dina kitab naon teh? Kajadian kitab Musa teh. Cik urang bandingkeun heula biasa eta. Mangga. Kepada urang teh jadi kumanya da eta teh leres anu tos di sebatkeun anu tos diaos ku urang nya eta anu ayat anu kadua waktu kamari teh sabalikna resepnya jalma bagja teh resep nurut kana hukum pangeran bari
diulik berang peuting. Peuting. Naon maksudna teh? Oh. Tong hilang. Tong hilang. Teras diemut. Diemut. Tong wae ninggalan naon teh? Scroll. Scroll Medsos. berang peuting. Medsosan atau napi sosmedan gitu kan. Nya. Sanes eta anu diulik berang peuting Peuting teh. Kudu diulik ku urang nyaeta hukum pangeran Hukum tos disebatkeun ku Bah Denny Gazlik tadi. Yen anu kahoyongnya, anu mikahoyong anu nyiptakeun nyaeta Gusti Allah. Eta jelas dina hukum pangeran. Nyaeta sagala rupi anu diciptakeun ku anjeunna. Kalebet dilebetna aya manusia sae sadayana Cik orang ambil jelasnya dibaca we nya. aya mangga Tos kabuka ye. cobi Kajadian pasal hiji mohon ayat nu ka-30 hiji. mohon Sakur anu geus dipidamelna teh kabeh ku Allah ditilik sarta pohara ka mana. Nah, janten sadayana ge ciptaan Gusti Allah mah sae, tapi nahe jelema jahat. Nah, iya patarsan kitu nya, Bah. Nya bener. Eta Bingung geuningan Bingung. emut Bah eta sanes anu dipikahoyong ku Gusti. Jadi eta koyong saha anu jelema jahat eta? Ya jelema atuh Oh, pribadi anjeunna? jelema sok mawa karep sorangan. Alah, bener. Dipasihan hukum ti pangeran teu diturutan. Oh. Teu diulik beurang peuting. Nya. Kalau ka mawa karep sorangan. Mawa karep sorangan. Panginten nyeun hukum sorangan. Oh, nya. Atanapi nurutan hukum ti jalema jahat. Tah eta. Iya Bah Kusoy. Mohon. Sabalikna jelema jahat ka ayanana jeg huut katiup angin itu kumaha ye maksudna ye? Teu aya istilahna mah upami urangna bener aya. Upami urangna jahat teu aya. Maksud teh aya teh teu aya mangpaatna teu aya hartosna. Percuma hirup teh amun jadi jahat. Jadi Percuma. hirupna teh ka ditu ka dieu meureun Percuma we. babari kapangaruhan. Tangtos. Malihan sok mangaruhan deui. Oh, anjeunna ge jadi agen kajahatan. Tangtos. Kahiji mawa karep sorangan, kawitanana, kaduana sok ngajak babaturan. Oh, sangkan batu lagi milu jahat. Eta janten maksudna teh sok nya sigana naon teh? Kaayana jeug huut. Jeg huut Katiup angin. katiup angin jeg. Aya angin ge katiup eta mah. Ku hampangna. Siga angin we eta mah. Lir jeg teh. Lir teh jeg ibarat. Jiga. Jeg teh jiga huut. Cicik bawa main mana we ka Mandang ieu ngajeban ieu kumaha ieu? Huut. Pernah jualan huut sana si Payun teh? Kantos. Nah, kan gaduh hayam ieu. Tah ari kemanang ti abdi mah nyata kitu. Oh kitu. Upami urang Urang. jadi jalma jahat mah da geuningan henteu engke-engke teuing atuh bakal nanggung akibatna teh kitu nya. Kela-kela ieu jalma jahat nanggung akibatna. Eta akibatan teh naon? Tah. Kudu genre. Contona abdi ninggal gitu aya hiji kajadian nu maling motor. Walah digebugan. Nu maling motor teh kapanggih. Alah sia. Digebugan jeung disiksa. Aduh. Tah Eta teh balukarna. eta teh balokarna tina ngajahat. Dihakimi masa cenanya. Tah kitu. Aduh. Manehna nepikeun hawabak belur. Tah geus kitu teh di penjara. Dibui di Geus sel. di penjara teh kaluar di penjara da eueuh adu ngahargaan atuh masyarakat teh. Oh nya. Sok sanajan manehna geus dihukum kitu nya anger we Geus kitu. pembinaan geuning. Ngaranna mah goreng tetep Aduh. henteu guna kitu nya. Ngalamar ka pabrik henteu ditarima da si eta mah. Teu boga SKCK. Urut jelema jahat. Kelakuan Jadi baik. karasa hirupna teh henteu guna. Aduh. Gitu. Jadi jahat deui atuh. Tah gitu. Aya kemungkinan bisa jahat deui gitu. Janten eta teh mangrupikeun tiasa janten eta hukuman ti Allah ge marupakeun nu tadi eta kitu. Ya lah tiasa gitu gitu. Eta konsekuensina. Konsekuensi Urang nu jalma dipelak eta nu dipanen. Tanya.
Nya leres. Contoh alitna gitu. Itu rek nyarios cenah Bapak itu. Contoh alitna heula. Nya. Contoh alitna heula. Nya mah da bieu gitu. Ngatur jahat teh bakal nanggung akibatna. Kuno ageung. Mangga contoh ageung kuno ageung. Sanes ieu mah pajarkeun teh cenah ari anu jalma pangbagjana teh pan cenah tukang huut. Bade untung bade rugi tetep keprok. Leres oge kan. Kan pernah tukang huut oge. Tapi eta mah banyol. Banyolna, tapi tadi nu disaurkeun ku Abah leres. Nanti ari cucuk mah moal buahan jeruk, ari harendong moal buahan kadongdong. Da upami ninggal ayeuna ti manusa anu munggaran oge geuningan. Aya Bapak Adam sareng Ambu Hawa aya pasipatan jalma anu ku urang Sunda mah disebatna teh culametan. Oh, culametan. Kabita kuhal anu memang teu acan kantos diraosan. Panasaran teh. Apan kurang kumaha. Eta teh ku Gusti teh Adam sareng Hawa teh dipaparinan anu sagala rupina nya di taman Eden teh. Tapi penasaran ku hiji buahnya. Nya eta buah. Terus Hawa anu ti payun ngajak deui Adam. Kitu nya kitu. ngajak. Eta contoh anu ieu nanya. Teras dina carios wayang geuningan. Aya ieu geuningan Rahwana. Rahwana mah biasana beureum nya. Mohon apa tos kagungan bojo punten abdi mah sanes Rahwana beureum. Tapi acukna beureum. Eta kan ku culametan. Tos kagungan bojo pan banondarinya kang milinya. Tapi ka Iwat goda rancana ka Gembang ku Sintawati. Eta teh kan kabita. Aya ieu geuningan aya rumpakana dina ceurik Rahwana dina Cianjuran. Tapi da eta mah laras madendanya. Benten laras, benten pirigan. Aya kieu geuningan. Kaduhung akan kaduhung, kataji nu lain-lain. Kaduhung akan kaduhung, kataji nu lain-lain. Geuning ka Iwat goda rancana ka Gembang ku Sintawati. Geuning ku Sintawati. Geuning kieu balukarna. Malines malika diri. Jadi upami saur basa paripaos nama tamiang melit kabitis teh. Leres di dieu sabalikna jelema jahat kaayaanana jeung huut katiup angin. Eta ku kalakuan nyalira tamiang melit kabitis teh kitu panginten ti sim kuring mah. Aduh hatur nuhun Bapak Budi nya. Ti Pak Wilip mangga. Paratos mundur pisan. Iya Pak, bagus aja. Leres. Ieu jelas genrenya sabalikna jelema jahat kayaanana jeung huut katiup angin. Jalma jahat nu ayat nu ka-5. Nu ka-5 ayeuna. Nu ka-5 jalma jahat ku Allah tangtu dihukum jeung dipisahkeun sangsara. Oh, iya mun dina imam kemutan abdi model tadi nu maling motor. Dipisahkeun ti masyarakatna disimpen di bui, di pangberokan. Nya iya oge bisa kitu mirip. Sangsara. Tangtos jalma jahat ku Allah tangtu dihukum jeung dipisah. Aduh. Dihukum. Eta teh nya kuduna hukum pangeran anu diulik ku urang nya. Kanggo kasalametan, kanggo kabagjaan sanes sementawis, tapi salawasna langgeng tangtos. Tapi kulantaran eta jelema mawa karep sorangan, hoyong ngalawan Gusti disebatkeun nyapirakeun Allah di dieu. Ngalawan. Atuh da Allah nu nyiptakeun maksudna sae, tapi jelemana jahat kitu da moal cicing atuh. Sanaos gaduh kanyaah Allah tapi oge gaduh hukum. Tah mun ieu Kang Neni. Kumaha bawa main. Tah. Upami abdi ningal di dieu, tah naon maksudna ieu anu ngarang ieu anu ngadamel jabur. Naskah ieu atanapi puisi ieu. Ngangge bahasa huut anu katebak angin. Diibaratkeun huut. Oh, berarti karena ayat ka-4 mangga. Rupina upami urang ningal kana struktur huut. Huut mah da kosong atuh. Nya teh naon? Huut mah kosong teu aya naon jeung garing. Garing. Teu aya kahirupan di dinya. Dina huut teh. Beda lamun jeung pare. Nya pare mah ya eusian. Da pare mah eusian baseuh. Aya kahirupan di dinya. Bisa hirup deui nyirungan deui tah.
bisa sirungan, tapi lamun huut kosong kan garing itu aya kahirupan. Geus kitu katiup angin deui. Katiup angin. Aduh, Geus ngaceng. apa kita nya. Terus katiup Tapi- angin dihukum deui. Nah, jadi jam jahat teh kosong hirupna teh. Teu aya kahirupan di dinyana teh. Kadinya bener. Abdi inget Kak, Karena tah hutang. waktos dina kitab kejadian Allah Gusti Allah ngadamal hukum menang sagala ge di dahar. Ngan buah ieu. Tapi nu ieu ulah di dahar buah kahirupan. Lamun maneh ngadahar eta buah kahirupan bakal paeh. Nya bakal Berarti jalma teh geus milih pae. paeh. Liar huut. Lieur huut kosong tuh Kosong. kahirupan. Bisa Dina jadi. jarona teh paeh. Makana gampang ketebak angin. Gitu. Nu kosong mah eueuh pamadegan hirupna teh. Bener dah kosong. Nojo karena kamusnahan. Nya. Tawa kakadinya. Tawa kakadinya kalima heula atuh. Kalima heula. Ke aya waktosna tawa. Da ieu mah Abi masa anu kalima ge tos sangsara atuh komodo nu kagenep. Nya. Sangsara salamina tapi Nya. kalima heula ieu. Jadi jalma jahat ku Allah tangtu dihukum. Jeung Jeung dipisahkeun ti umatna. sanaos rame anjan tah kosong teh apa anjeunna ngaraos sigan eueuh sasaha kitu. Padahal Rame tiasa wae. Oh. Aya di bumi, aya kulawargi tapi anjeunna ngaraos kosong teh. Pulang-pulang we. Pulang-pulang. Aya seueur jalmi di bumi tapi asa kosongnya, Asa sepi. asa sepi. Dipisahkeun ti umatna. Dipisahkeun secara lahir jeung batin meureunnya ji teh. Panjara mah. Sanes lahir jeung batin. Maksudna anjeunna boh jasmanina, rohanina, lahirna, lahir sareng batinna sadayana dipisahkeun. Oh, bener tuh. Lain lahirna wungkul. Oh. Anu di penjara mah lahirna. Sadayana. Tapi da batinna ge mainna bakal nunggeulis di jero buinya. Cek abah homen ge. Manusia Bener. hoyong nya ngalawan Gusti tangtos paeh. Paeh naonna? Sadayana. Sadayana boh. Boh jasmanna, boh rohanina. Aduh. Tos kosong we. Jeung huut kosong we. Ieu teh kasabatan jalma fasik kitu nu kitu. Tah jelema jahat. Numutkeun ieu, numutkeun jabur ieu. Jabur mah nya jahat teh bisa Jelema jahat. hartosna biasa oge jalma nu fasik anu kabawa sakaba-kaba. Tiasa. Eueuh prinsip jalan ajeuna tapi aya nu ngajak ka kenca ngiring ka kenca ka katuhu gitu kan. Teu boga Tah pamadegan. kitu naon pamadegan teh gitu kan. Tah tujuanna ka mana? We. Rek ka mana? Teu terang. Nya cek bahasa Indonesia mah mudah ikut arus itu dunia tawaran dunia gitu. Pasti eta mah. Oh. Pasti. Da kosong teh kan. Hoyong dieusi. Anjeunna milarian eusi, kosong milarian eusi, ka mana milarian eusi. Dengan jawabannya. Mendeangan jawaban. Nah, eueuh we. Angger eueuh malihan katambihan deui. Kadaemut dia jalma jahat ku Allah tangtu dihukum. Dihukum. Aduh sia. Sanes ti jelema ieu, sanes ti alam dunia ieu. Tapi ti Gusti nyalira Ti ya. Gusti nyalira anu ngahukum. Cobi. Kanya teu ka murangkalih. Ka putra abdi misalnya. Kaputra gitu. Nya pisan. Ya pisan. Tapi di mana anjeunna ngalawan kumaha? Hanya dihukum sintrek. Sintrek ku Allah ge. Sanes-sanes teh gadukanya ku dihukum teh maksudna ngabuktosan ini. Anjeunna teh Oh, ayana hukum teh buktos kanya. Jadi keadilan Gusti teh ngalangkungan hukum-hukumna eta. Hukumna. Oh, ngartos aya kitu. Anjeunna angger nangtoskeun yen anjeunna nu ngatur. Anjeunna nu nyiptakeun sadayana, anjeunna anu ngatur sadayana sanes jelema. Margi anjeunna nggaduhan otoritasnya dina kehidupan urang. Eta anjeunna maha kawasa tuh sanes gaduh kawasa, maha kawasa. Maha kawasa. Saha jelema teh hoyong gaduh kawasa? Atanapi hoyong janten maha kawasa. Eta jelema jahat ngawitan hoyong gaduh kawasa anu Jiga Gusti. Jiga Gusti. Oh, kan malaikat lagi pernah kitu aya ngagaduhan kawasa jiga Allah. Janten we. Dihukum. Malaikat teh dihukum. Komo deui. Manusia. Bener oge nya. Jadi manusia ulah hayang boga ngadamel hukum nyalira.
pembenaran dirinya cenah. Ulah tos dicarioskeun oge ti kamari pan. Sabalikna jalma bagja resep nurut kana hukum pangeran. Emut deui bari diulik beurang Jeung peuting. Tah Bah Deni Kusoy. Mohon. Patali sareng hal eta dina ayat nu ka-5. tah. Dina ayat nu ka-6 ieu sabalikna ieu. Janten katingali ku abdi mah ieu pasal 45 genep teh ngaibaratkeun aya jalma nu bener mah kieu, anu jahat mah kieu. Tah nu ka-6 kumaha Bah? Tah ieu cindekeunana ya. Oh, iya. Jalma bener diraksa jeung dijaga Ku pangeran. sabalikna Jalma jahat nuju kana kamusna. Ieu teh kamusna anu langgeng teh di neraka. Eta sanes di dunya hungkul. Saterasna. Tapi tong waga kadinya. Ka kalimat ka hiji heula. Jalma bener diraksa jeung dijaga ku pangeran. Ieu maksana kumaha ieu? Kela ti ieu heula ti. Mangga. Di Abah Omen manawi aya kamandang mangga ieu jalma bener ieu numutkeun pangarsa Gusti kumaha ieu? Muhun atuh da upami urang milih karena jalan anu Bener. Jadi jalma anu sae gitu nya. Jadi Ade, jalma anu ucap lampah jeung pikirna. Ucap lampah jeung pikirna gitu. Da lompat ka mana ge sok kadami kanya ku batur teh gitu. Iya. Entong boro-boro gitu nya. Sok sanajan batur candinga kana kalakuan urang da dina aurana oge kadang-kadang osok nemo. Aura. Kumaha aura? Aura teh Sima benernya. Osok kabogaan sima sabab keluar tina manah urang, tina hate urang, kapancar dina wajah urang. Waduh, abdi urang jadi. Aduh, bisa aja hate urang bersih, henteu boga kagorengan. Nya. Da urang lamun ninggal ka batur teh osok sanajan henteu wawuh teh da sok seuri eta. Nya eta tah somea. Somea kaluarna teh kitu nya. Raraeuna teh tina ucap oge. Lamun ngaliwat mangga atuh sinang heula padahal saha eta teh. Teu wawu henteu. Wawu henteu. Lantaran naon? Lantaran dina hatena bener. Dina hatena boga rasa bersih gitu nya. Boga rasa kanyaah. Kanu teu wawuh ge ngaku dihiap we. Somea hade kasema. Aduh, gitu orang Sunda mah. Bener. Manawi ti Abdi mah. Mangga Bah Willy. Abdi ngaraos pisan anu di saat dina ayat genep teh diraksa jeung dijaga ku pangeran teh. Abdi pribadi ngaraos. Ngalaman saban dinten ti Gugah Bobo salami 24 jam. Semuhun. Sawengi atuh. Mung abdi mah teu wantun yen nyebatkeun nya abdi teh parantos janten jalma bener gitu. Masih jahat keneh ayeuna? Nya nu mawi da kumangi seueur keterbatasan, seueur kalemahan teh ya. Nya namung nya kitu unggal dinten, nya unggal enjing tapi unggal wengi nya sok sumerah ka Gusti. Sumerah yen abdi teh sumuhun. Gugah Bobo teh ngadua heula. Nya ngadua nyuhunkeun pituyun panang tuyun sapanjang dinten harita teh. Sumuhun. Sareng leres salami midamel padamelan, di mana orang kahirupan, aya wae pitulung Gusti teh anu ngamampukeun abdi gitu. Cik konkretna lah ambe jentre ieu. Konkretna mah da kumaha nya pokona mah dina kayaan naon aya pitulung Gusti tak kitu. Muhun. Pokona mah tina asalna abdi teh hariwang we gitu. Hariwang mayunan ieu muhun. Tapi ku Gusti teh memang dipancegeun. Memang ngijinkeun aya paraosan rada hariwang teh ya. Muhun Pak. Nyata supados urang tiasa sumerah ka anjeunna. Tah barang di centrekeun, dipaparin naon kalegaan teh kitu nya. Eta rasa syukurna teh kalintang bingahna. Andalkeun Gusti berarti nya urang teh. Sumuhun kitu. Nya mudah-mudahan we ku cara eta nya abdi teh tiasa memang ditinggal salaku jalmi anu bener ku Gusti gitu. Leres pisan margi nu disebat jelema bener teh nyata kamandang Gusti nyalira nya. Otomatis lamun saur Gusti bener, saur saderek urang nu sana ge pasti bener pina kitu nya. Beri kamihan. Mayu atuh aya keneh waktos teh. Aya keneh kitu mangga. Ya. Nah, jadi
anu bade diungkapkeun di dieu jadi jelema bener mah dina kahirupanna teh aya anu ngarajaan. Aya nu ngaraja dina manahna. Dina hirup. Anu mingpin hirupna. Teu ngandalkeun dirina sorangan. Aya nu nyakrawati. Aya anu nyakrawati dina dirina. Ari anu ngaran-ngaran raja. Ari raja mah wenang marentah. Nah, jadi aya parentah-parentah raja dina hirupna keur ngajalankeun kahirupanana. Ulah kieu jang, ulah kitu jang, omat ulah kieu ta eta. Bener abis sok aya nu kitu teh. Eta raja anu marentah dina kahirupan urang. Makana eta diakan jadi jelema bener. Laras pisan. Contona jadi jelema bener henteu ngalampahkeun anu jahat lah. Henteu ngalampahkeun anu dilakukeun ku jelema jahat teh henteu dilampahkeun ku manehna mah da aya parentah ti raja teh ya. Ulah kitu. Nya eta piwuruk-piwurukna anu jadi prinsip anu jadi nuntun kana kahirupanana. Bah, urang cendekeun mangga ka bakuson. Oh ya waktos sok. Mangga Kang Budi. Sok lah mangga teh. Sanes ieu mah da sok ka ieu sok ka emut kitu. Aya tali paranti, aya tinggal karuhun ti sepuh. Contona kumaha cing? Contona jang cenah cicing di mana wae ge kudu bisa mihapekeun maneh. Oh, mihapekeun. Kudu nitipkeun diri. Jadi ari nu disangka mah kudu lain-lain mah meureunan jimat naonnya sanes lawon bodas jukut palias urang teh ditapelkeun dina panto teh. Tapi geuningan ku ucap lampah rengkak jeung paripolah urang ge eta jimat bisa janten ieu batur teh cenah rek maling ka si bapa anu mah cenah asa teu dewasa da sidik jeleumana ge bager bener gitu. Eta teh pangraksa ti Gusti nya. Leres pisan. Tah eta kaalaman pisan kitunya jadi teu kedah ngangge naon-naon oge nu penting mah hirup bener wae gitu. Kitu tadi sim kuring mah jadi ka mana-mana oge ning balalageun batur teh teu ngeludeung gitu. Da batur teh moal waranieun ka urang mah ku sabab sanes sieun ku ieu na tapi ku Gusti teh aya kaajrih teh aya simakna nyaeta ti Gusti ku anjeun kitu nu kaalaman luar biasa ieu. Sapa godos? Bah cendekeun bah. Janten kieu bah. Leres. Tos jelas ya. Nuhun. Ieu jabur tos mintonkeun. Yen Gusti Allah nyiptakeun sagala rupi ciciptaanana saya sadayana. Eta teh lebet dina rarancang anu dikawitan ku Gusti Allah oge saterasna dijagi ku anjeunna. Anjeunna anu nyiptakeun hukum, anjeunna anu ngajagi hukumna. Sanaos aya jalmi anu ngalanggar hukumna, tangtos aya hukumna, da Gusti nu nyiptakeun teh adil atuh. Tapi jalma anu kaluar tina rarancang Gusti anu sae teh sanes sementawis rarancang anu langgeng anu salalamina sanaos aya jalmi anu ngalanggar hukumna ku Gusti anggar dipasihan kesempatan. Oh, aya kesempatan. Mangga ka dieu ditampi ku Gusti salajengna urang oge ngaturkeun nuhun ka Gusti anu nampi urang jelema tos jahat ya. Tos gebis tina dosa ya. Tapi ku Gusti dipasihan kesempatan kedua. Dihampura ku Gusti. Pamirsa wargi rumasa luar biasanya. Dina paribasa Sunda aya paribasa leuleus jejer liat tali. Hartosna jalma anu miboga prinsip moal gampang kabawa ku pangaruh goreng. Tah tadi disebatkeun jen jalma jahat mah geuningan jiga atanapi ibarat jeg huut katiup ku angin. Mugia sasiereun sabeunyereun naon rupi episode ieu sing janten tongtonan nu jadi tungtunan. Mangga bawa men. Sabalikna jalma jahat kayanana jeg huut katiup angin. Jalma jahat ku Allah tangtu dihukum jeung dipisahkeun ti umatna, dipisahkeun ti umatna. Jalma bener diraksa
jeung dijaga ku pangeran berang jeung